aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didenge ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi unggal kadeuleu restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nya nama Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge pading sacomot teh cuma ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh oh ahli tapa teu menang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa tapa nya nama puasana ge geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep mah 20 genep jam ahli tapa ti ditu na mengkos gitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon urusan dahar doang aya kitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantek jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantek ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guru ka pasturanana tapi guru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulya nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipu oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teatah kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ka Abu Nawas Assalamualaikum Waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas tuh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh dek kuari ge masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas ke urang kapanggih di pengkolan bae warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian ya berangkat lempang datang ke zohor masing-masing anu zohor anu tente kumaha agamana we datang ke asar Abu Nawas lapar ieu urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ieu puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan cek aing mah teu kuat benar-benar teu kuat ya kita tanggal jam 4:30 teh noel deui kieu
maghrib ngan persiapan kuari. Jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahareun. Oke teh. Wah eta mah oke cenah tuh kos gitu. Bagus teh solusi terbaik teman cenah. Nah, geus gerti heula bae. Abu nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bawa ieu teh henteu bawa ongkos minta jeung meuli sangu. Akhirnya dibere ku masyarakat meuli lah 4 bungkus. Diudag ku Abu nawas aya. Datanglah ka jam 6. Begitu datang ke jam genep disangkakan buka, ternyata puasa itu macan wayah buka. Nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1. Hah? Jam 1. Ente jarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh. Atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar. Ya ieu mah nang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula. Atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh heula teu bisa Abu Nawas urang seragam. Dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh. Cek Abu Nawas kieu nya. Emang tadi teh geus ditipu ya Abu Nawas maksudna supaya lelah. Sebab nyana teh kapake jasa ku raja. Ieu mah maksudna mah deuk dibunuh pelan-pelan. Ya satu masalah cek Abu Nawas. Kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cek Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa es man lapar. Ayo bisa gini cek kewe. Ayah bae sak Abu Nawas ya. Wah ya. Tapi tetap Abu Nawas bak di lokelehan. Siap teh Abu Nawas? Siap. Siap. Dan ai disungut mah sapira ngimpi. Padahal di dalam hati mah deuk ngimpi kumaha. Jabal hese aing ngajekeun teh. Jam 10 reup hare SKB. Jam 12 udah. Udah Abu Nawas geus diuk bae. Encan dahar, can hees kana mah. Can hees. Kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya. Waduh seakan-akan nembus. Kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen. Ngobrolah jeung nu ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu kieu kabeh saurang budak wih kuring bad di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta mah geus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh gede pohara luar biasa geus saurang kula mah diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ka singgasana wah tah singgasana istimewa ti handap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan kalau kahandapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuhna naonna hayang kaluhur langsung kaluhur hayang kahandap langsung kahandap masyaallah meuneur tah nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teu Abu Nawas teh kieu kula mah ye aya ngimpi mah teu teu meunang ngadahar berarti teu ngimpi mah kaelah lain kitu cakeuna terkenal di dunia di mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud cek Abu Nawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud nya nama puasa langsung bayar per hari siap kabladieuna 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa nya nama geus moal aya 2 dah bener kan benar Nabi Daud mah istimewa
kula mah teu ngimpi ngan kapanggijeun Kangjeng Nabi Daud. Wah hebat awat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek ku kula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kukula disugarkan tamu kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua akhirnya nyana badahar saya tiga antara ahli puasa dibikeun kukula kabeh ya bea kabeh atuh palalomo kabeh akan ku sia ngimpi cek nyana aing rek ditipu ku sia bubar urusanana moal bisa Abu Nawas dibunuh untung nama nyala nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo geus sia geus bea kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing mah aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asup dia sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas balik aing lah wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punyananya tungtung nama urang menu kalaparan teu salah bantah mah tuh hebat biasa kayak Abu Nawas itu kapanggih beda ku Abu Nawas segala Kangjeng Nabi Daud datang Masya Allah